Assalamualaikum. Waalaikumsalam juragan. Di pelarian ke bumi, di pelarian ke bumi taya. Iya atau bala atau dah Kumaha ieu pada dical mah. oh dah masih kana rumah gangkene tahun age doh kumaha. Wios. Pada dical mah Wonten sabaraha tuh sa sok tangkalna 5.000 kumaha. 10.000 atuh lah. 10.000 wis teuing atuh da leuwih kene ieu mah 2 bulan deui tapi kanggo ini ieu non orderan ya. Aduh wayah nanya ada hari 5.000 teuing masuk mana pamitos lihat 50. Lihat ini lihat. Bisa Nya sok atuh. Itu geus lah cincai jeung di dia mah. Ieu mah nyaho jadi artos Nya sok atuh. Siap. Ya, ade omat ieu 2 bulan ini saya ka dieu. Ya siap nuhun atuh juragannya. Siap. Yuk. Assalamualaikum, Bos. Waalaikumsalam juragan. Kumaha damang? Alhamdulillah. Dia menuju Prayogi Cau kangge salametan. Periogina sakumaha? Hanya 10-20-an lah berarti. 20 turuy. Mohon. Iya teh pangawasna teh upami madae kieu mah 40.000 saturuyna wios 40. Girangan lah tuh sekedik teh kangge salametan. 35 ya tur 35. Oke lah, urangan ketanggal atasnya jadi kirang ya. Nya sok atuh. Cekap cik dia tampilan Di atasnya. urang eta. Oh nya raras ya Mohon. 10 turuyan ya. Mohon ya. 10 turuyan. Cik nyobian lah ya ninggalan lah cauna Nya ya. sok mah. Simang teh siga transaksi cau deui dijual deui kitu. Gitu. Ieu nyobian lah ninggalan kapal ieu nya. Nya sok mah. Naon dijual deui mah? Naon Jadi tadi ngali transaksi nya duit. udah jauh saya ya. Itu geus dibeli bulan kamari teh 2 bulan kitu kan. Ka juragan mah ngajualna oge lain anu kalolot kieu anu ngarora ka juragan mah. Sami kene mang sami Sami. terus di booking ieu teh. Nya Eta ningali bieu anu terang abi mah juragan mah meserna teh anu aralit. mohon ieu teh tos age ayeuna teh mang. Pokokna mah abi mah ngajual ka juragan teh anu aralit. Tos ayeuna mah urang ka Pak RW urang uruskeun yuk. Ayo Pak RW mana? mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini tamu Ini Pak RW ieu kado ieu sareng si Amang ieu. peryogian naon nya? Ngobrolin. Aduh, abi aya ke peryogian itu ka desa. Pada rapat Kedap ieu mah rapat pembangunan. Sok atuh mangga dilebet. mangga. Enggak ada. Mangga calik. Aya peryogian naon ieu teh pangarsa? Sarareuwas. Iya, Pak RW kan 2 bulan kapal teh kita meser cau anu kentil Terus si Amang ieu. mohon. Ayeuna tos age. Si Amang ieu diical kan sanes. Oh, kumaha Pak RW gitu. Gitu. Yen kudu kebonna. Ari abi mah Mohon. kasih juragan ieu teh abi mah teu ngical anu ageng, abi mah ngicalna anu pentil. Abi mah Nuhun Amang kan ayeuna teh tos age si cau teh. mohon tapi pokoknya mah abi mah teu ngical anu ageng, ngicalna anu pentil. Dari kitu mah atuh lepat ieu da meserna nuju pentil, ayeuna terus ageng. Yang di kapal milik. Kan jadi abi anu ieu. Nya da meserna lagi nuju pentil. Aduh saya teh yang nyaho pokona mah anu ageng ku saya dek canak sadayana. Mangga wae ari anu di pasar mah.